cerita seputar hidayah. Sebulan yang lalu aya jelema mawa aki-aki ka imah, begitu ditanya ku kula dek naon ya Pak Kiai, awewe nu mawana deui Pak Kiai ini mau masuk Islam dari mana? Dari Korea. Wah, ditanya ku kula, bapak dari Koreanya tidak cilik gitu tah bapak. Korea kanan orang bahasa Indonesia orang iso asli bahasa Korea, Masya Allah kari. Jadi kukulit tanya siapa bisa nerjemahkan, bisa kenapa ya orang Korea masuk Islam di Korea tanya honanawan barang datang ke Indonesia ya anak boga pabrik di dia, kemudian unggal sore unggal berang ngadenge azan baru ke azan di kedeng rajaban kedeng muludan muncak kurang mah itu apa sih itu rame-rame begitu bejakeun tak ku peterjemahna gitu. Oh iya, tapi hidayah asup Islam nu babaregan jeung Kangjeng Nabi malah dek ngabunuh Kangjeng Nabi. Hidayah seperti eta mantap. Urang lamun ngalawudu dibaca ku urang mimih urang nanaon Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro. Hai Allah, moga Gusti ngajadikeun ieu cai suci nu bisa nyucikeun oge Islam anu bercahaya, dijadikan Islam sebagai cahaya. Berarti Islam teh aya cahayaan. Aya jelema Islam tapi teu bercahaya. Ditanya KTP nama, saya KTP na Samsudin, matahari agama. Dan luar biasa Pak. Ngaranna ge Samsudin. Nu ieu hiji dia Komarudin. Masya Allah. Ini Komarudin bulan agama, yang ini Miftahuddin. Sederetan din. Luar biasa. Ais ya gawe naon Samsudin. Ulah loba omong. Emang kunaon gitu sih? Loba omong. Goreng bandar koprok. Samsudin kan ngaranna. Teu pasti teu. Orangna mriki mah. No, mun kono.